Sampurasun. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Salsa Alistia. Wastapun Yovisi Aprianti. Abi Saparakanjal ti kelompok hiji 10 IPA 4 Bade ngalaksanakeun pencen bahasa Sunda nyaeta wawancara kadaharan Sunda. Hayu tuturkeun. Aya pancen wawancara pikeun lepikna kadaharan Sunda. Pamidahan kami nga naman direkter naon wae Daridu, aci, panir, ida, bumbuna pengintinnya, atom, balado, plastik, minyak, katel. Selain di SMA, di mana wae dagangna? MTS, sarang di Cipatu. Beras terselan ibu atau napi pira Terus lami, terus tahunan, jalanan. sekalian di Calan Cireng ibunya atau Calan anu sanes Itu sama. oh itu sampai yang double Ayo aci, saya ibu teh. Benten di baturnya mohon kami eta Cireng teh ada punya di Rabu mata napi semanti Ada mau nyalira. kami dagangna sakti tebus sabarhan Tabung genep, booking KCF. Tabung genep ending-ending, booking KCF. kira-kira Bu paling engal tabu sabarahan Ya kadang kami KF, tabu 12. Wih. Benten dia rasanya sapi terus dia ayam yang memang panjangnya ayam anu dia sosis anu dia ati juga lepenya Bu ati terus anu dia bakso dia abon dia kopi dia rasa ya. pamicara ngagoreng nanti kumaha ya ame ke macet lah atau enak kumaha Ada mau ngagoreng namanya biasa ini nganggo minyak pami ngagoreng nama dari beli dari beli pengen ya kumaha asak cireng gitu kan ini orang Sakieu wawancara ti abdi Saparakanca. Hapunten pamiaya kalupatan, sareng aya pesen-pesen. Jangan lupa bahagia, jangan lupa beli cireng isi biasa.